Seberang udang udah nepi ka beurang. beurang kerja kelompok teh nepikeun ka beurang kieu kasirep buah-buah artinya tapi saking keseriusna aslinya tapi nah kan di baju Gimana? nah mah tolong Tiga ganti baju Oh bagi mik. Geus skip. Orang tulu ikeun mang. Oh. Tentang naon kamar itu tentang tekniknya. Teknik. Orang tulu ikeun deui karena kerja kelompok ngeunaan pedaran tradisi Sunda. Kamari teh terakhir teh nepi ka teknik. Langsung urang teh kasirep sare kabeh. Bener. Baju gejol ganti. Aslina ieu Aneh. Teknik. aneh pisan. Kamari teh teknik teh aya sabaraha mang? Aduh, Kang aya putamnya. Oh iya. Abi bingung, abi soalnya kagak di briefing lah. Ai 5. Nu kahiji Teknik identifikasi. Identifikasi teh mengidentifikasi teh. Nu kadua klasifikasi. oh mamasingkeun teh nya, misah-misahkeun teh. Katilu teknik definisi. Pengertian Ya, wangenan. Keempat, teknik ilustrasi. Ilustrasi mere gambaran. Ilustrasi teh ngagambarkeun sret. Nu kalima Nah, teknik proses. proses. Oh, proses. Proses kudu konsisten mang, namun berproses teh. Asli mah. Ieu, Teknik proses kumaha? ngajelaskeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieuna eta barang. Jadi ti proses A nepi ka B, Ka Z nya. nepi ka D, nepi ka Z kudu bener. Ti A ka Z mah deukeut atuh tinggal mundur salengkah. Bener. Oh, berarti ngagambarkeun Visioner nyaritakeun pisan. ti awal nepikeun ka akhir berarti nya tentang hiji barang eta proses. Nya dicaritakeun. Oh, gitu eta tentang teknik. Teknik prosesna. Terus geus teknik Nah, iya ya deui dina buku ieu teh nyaritakeun informasi me urang nulisna alus. meh nulis alus. Nya nulis karangan alus. Meh nulis karangan alus teh nu kahiji. Kaedah basana kudu bener. Oh, Kaedah kaedah pilihan bahasa. kecapna kudu merenah. Berarti Pilih sesuai kecap dengan Kamus Besar Bahasa Sunda. Gitu jadi jadi nyara enakeun. enakeun meh Medi mana. pika harti. KBS. Naon KBS? Kamus Besar Bahasa Sunda. KBBS. susu. KBBS, Kamus Besar Bahasa Sunda. Oh iya bisa. Ya. KBBS. Nah, nu kadua eusina kudu ngaleunjeur, tur ngentep Ngaleunjeur. seureuh. Oh, Sistematis. sistematis juga matematika. Sistematis Meh jadi ngarti nu macanang kena gitu. oh, Meka harti. Meka harti dak yang umum teh nya yang umum jadi kudu terus struktur dan sistematis teh. Informasi na teh cek buku teh. Terus salian tina meh sistematis naon deui? Meka harti. Meh ngarti. Terus naon deui? Sakitu anu informasi teh kedua bahasana kudu Merenah. Anu kadua kudu sistematis teh. gitu. Ranger. Terus dina nyieun karangan mang ya. Ya. Aya hal-hal anu penting teh sih. Asik. Alah naon So eta nya so terstruktur teh. ya. So formal padahal. Tah, di dieu di buku ieu aya cenah. Sababaraha hal nu penting nu kudu diperhatikeun dina nulis pedaran. Hal anu penting dina nulis pedaran. Nu kahiji Aya nangtukeun tema. nangtukeun tema si jejer teh nya. Nya. Terus Tah si tema teh cek di buku dieu nya. Ulah nyokot tema nu pedarana lega teuing. jadi Jadi, lega fokus. teuing temana kudu fokus. Nya. Tema kudu fokus. Terus pilih tema nu dipikaresep sarta kira-kira bisa dimakarkeun. Resep jeung dimekarkeun. Nya urang kudu resep heula ka hiji hal eta lamun teu resep ke setengah-setengah. Mau mungkin di gawean. Mun teu resep mal mungkin di deuketan. Ya baca apa. Katilu. Katilu pilih tema nu sumber atau bahan-bahan bacaana babari di teang. No, berarti nu babari di teang. Berarti ulah kayak ke diri sorangan ya. Tah, Soalnya jang imere informasi ka batur.
Lanjut. Mun kok urang na hese komo deui batur. Bener. Betul. Terus Nangtukeun topik. nangtukeun topik. Tadi nangtukeun Dia topik. nangtukeun tema. Ya. Enak nangtukeun topik. Ya, di nangtukeun topik. Jangan heula naon masalahna, naha, kumaha, di mana Oh, jeung 5 iraha. we hiji ha teh. Tah, Oh, dina eta. nangtukeun topik teh urang kudu nangtukeun 5 we hiji ha. Sudah topik bundar. Oh, Benten ya. Eta mah peci. Oh, itu. Yuk, terus. Juara aleng lainnya. Tapi kedaya. Terus dinanyain 5 we hiji ha. Nah, Wah, mewah. terus tentukan judul oge. Tadi na judul oge jabaran tina topik. Tah. Oh, Jadi judul teh gambaran Gambaran. tina topik. Tina Tah. topik. Heeh. Terus judul leuwih khusus atau spesifik jeung nggambarkeun masalah atau variabel nu bakal dipedar. Nya da soalna judul panghareupna. Huluna mun huluna endah. Ih, Langsung Pasti yang dibaca. langsung cia. Terus Nah, lanjut ayeuna syarat judul nu baik Oh, aya syaratnya. syarat. cek buku ieu. Ini kudu disyaratan oge nya judul teh nya. Cek buku ieu. Oh, da panghareupna teh. Aduh, nya kudu Syarat beneran. judul anu baik teh nu kumaha? Judul kudu luyu atau relevan jeung tema atau topik. Kudu relevan jeung tema Sesuai anu berarti. tospik. Yes. Relevan. Judul kudu nimbulkeun kapanasaran jalma. Sangkan hayang maca. Nyen ngarak eta cara yang maca urang. Saran oge nya. Judulna naon ieu? Viral, es kepal Milo. Eta judulna ya. Judulnya. Gitu. Jika clickbait berarti. Nah, clickbait. Terus naon deui? Judul kudu singet ulah dinawangun kalimah atau frase nu panjang, tapi kudu ngawangun kecap atau beungkeutan kecap nu singet. Singet teh singkat. Kabayang judulnya 2 paragraf sok. Eta mah Iya, maca. maca. Beusi atuh. Itu bisa ke judul itu Eta mah buku paragraf. Kak. Liut kan maca judul. Oke. Ya bener. Oke. Terus singet. Nah, sanggeus eta Penasaran singet. Terus upama nyeun judul nu panjang, ciptakeun judul utama nu singet, tuluy nyeun tambahan nu panjangna. subjudul meureun ya. Nya. Juga judulna Hey. Wih. Kenapa diam saja. Oh ya. Kan judulnya handapna subtemana kenapa diam saja. Nah cicing wae gitu kan bisa gitu ya. Bisa. Bisa judulnya kitu hungkul. Suara angin yang bergemuruh. Oke. Nah, gitu bisa tuh. Oke. Dengan tanda-tanda hungkul maksudnya teh Iya. orang titik-titik hungkul judulna teh. Bisa. Bisa kan? Teu masalah dina buku cek buku ieu. Bisa. Karya eta kan. Nah, nu terakhir dinanyain judul nu sae. Judul ulah provokatif. Provokatif teh jika promosi Lain. Provokatif teh majalah. Provok eta. Eta can iklan. Eta majalah mana jalan udah ke SMA eta. Eta loba pisan di sekolah urang sih. Iya. Anjing Provokatif mantau. Mancing keributan. Keributan. Nu anu sensitif mah. Sensitif. Tapi lamun mancing penasaran mah tenan Tenan naon. naon? Asa tong mancing keributan. Keributan. Ulah nyeun jadi pasea. Heeh, eta ngaranna proaktif. Provokatif. Namanya Proaktif. lain Kang, promotor. Udah dikieu. Ini lain. Terus tadi itu lah. Tah, Tadi teh nangtukeun tema, nangtukeun topik jeung judul, terus ayeuna tujuan nulis. Nah, Oh, tujuan nulis. tujuan, abi syarat. Tujuan. Nulisna naon? Tujuanna naon? sangkan teu ka mana meuni urang oge perlu nangtukeun tujuan nulis. Tah, tujuan nulis bisa dirumuskeun upamana pikeun ngabejakeun, Mere nyaho teh ya. pikeun manggihkeun, Informasi neangan, pikeun ningkatkeun, ngadalikeun, mengendalikan, terus pikeun nganalisis, mengaruhan, analisis, pikeun nambahan atau ngurangan. Nah, jeung sajabana. atau ngurangan hiji hal meureunnya. Ngan anu dipedar tujuanana eta. gitu. Saenggeus aya tujuanna, lanjut
ngumpulkeun bahan. Ngumpulkeun bahan. Bahan bangunan. Lah iya. Naon ya? Bahan ngajahit. Ya, maksudnya bahan eta naon itu jelas tuh. Tong nangtukeun bahan. Bahan titik geus we. Bahan teh besi anu di Cigon Dewa. Bahan Kain ini jelas atuh. Tah rupa cara ya, rupa cara ngumpulkeun bahasan tulisan. Bahan tulisan. Di antarana maca koran, maca majalah, Browsing, bisa googling, explore, nanya ke narasumber, wawancara, riset, Maca YouTube. Mana YouTube bisa mah. aya sih. YouTube didengekeun. YouTube didengekeun. Iya sih. Bebas lah. Bebas tapi naunggal penulis boga acara masing-masing. Jika saya kan tapa mun rek nulis teh. Oh, tahu mah bahaya. Ngeri. Neangan barang eta. Ayo orang ngalat tapa. Aduh. Kadang kieu ngeunah juga nginum cai tapa. Ya terus naon deui tentukeun bahan naon deui. Terus tentukeun bahan deui. Geus ngumpulkeun bahan, Oh, geus ngumpulkeun bahan. milah-milah bahan geus dikumpulkeun tadi. dipilih-pilih. Pilih. Dipilah-pilah, dipasing-pasing, pilih mana nu penting, mana nu kudu ditulis leuwih ti heula, jeung mana nu dipandeurikeun. Nah, ngan ulah poho cokot bahan-bahan anu luyu jeung tema karangan nu geus ditangtukeun tadi. Cindakna catat hal-hal penting. Maca dijadikeun hiji kabutuhan. Loba diskusi nu positif pikeun nambahan wawasan. Dia bisa neangan bahan oge nya diskusi oge nya. Geus milah-milah bahan. Ya Kak, naon deui nu penting teh? Anu terakhir cenah cek buku ieu nyusun rangkai karangan. Nyusun rangkai karangan. Tadi bahan nu geus dipilah, tuluy disusun dina wangun rangkai karangan. Pilih-pilih mana nu penting teh ya. Heeh. Geus kita disusun meh ngaleunjeur teh barunya nu tadi teh nya. Meh enakeun ditulisna. Susun salengkah-salengkah, lengkah mana nu rek dipihilakeun jeung mana nu rek diasupkeun. Kitu satuluyna nepi ka ngawujud rangkai karangan. Ku cara kitu urang bakal bisa nulis kalawan museur atau fokus. Nice. Fokus. Tur ngaguluyur sarta kaukur. Eta cek buku ieu. Nurutan. Barunya panjang pisan toh. Ayo. Ieu deui. Pertanyaan biar nu terakhir. Nantah, Rangkai karangan. struktur. Struktur nu kumaha struktur jeung rangkai karangan teh Pak. Kumaha? Tah. Aya Oh, siap. Iya, abi teh kungsi maca buku tahun 2008. Ngeunaan struktur bahasan. Emut keneh. Emut, Kang. Kang. Papi. Papa. Ya, emut kene. Jadi struktur teh aya 3, aya bubuka, eusi, jeung panutup. Bubuka naon? Bubuka teh minangka panganter tulisan. Panganter tulisan. Eta teh bubuka. Tuluy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kita tutup langsung itu. Buka bisa. Dijawab heula tuh. Dijawab kan wajib dijawab, Sampurasun. sambarat rampes gitu. Geus susun sakitu bubuka. Ya, bubuka teh aya deui bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar atau nyarita perkara sajan anu patelina jeung bahasan pikeun pebandingan. Gitu. Tuh, berarti bisa isi latar belakang oge nya. Bisa latar belakangna. Tuluy kadua aya eusi. Eusi teh jadi ngabaan. Eusi teh nyaritakeun inti bahasa gitu. Inti bahasana naon di eusi. Bahasa. Objekna teh nya. Objekna naon nu dibahas. Fokus. Terus Nu ka pamungkas aya panutup. Panutup teh nya pamungkas tulisan. Gitu. meureun sarua eusi nama kacindekan. Saran. Ajakan oge bisa nya. Ajakan bisa gitu, Kang. Gitu berarti aya bubuka eusi panutup. Muka si penutup. Rangkai. Mohon struktur.
Aya deui naon dina buku ieu ge sambil jelaskeun cuma aya sababaraha poinna cik nu kahiji bubuka kumaha Ibu tahun sabaraha kan kalau 2008 kan biar 2008 oh iya 2011 jadi lebih up to date nya lebih up to date rasana 10 tahun lah sarua wae da buku nama dijeuna mah cik ayo bubuka kumaha bieu teh bubuka teh pangantar tulisan Kang tulisan. Nah, dina buku nu kusimpulan dibaca ieu mah aya nambihan sababaraha poinna. Aya sabaraha halna nu kahiji alasan milih jejer. Aya bileunya. Aya. Nu kadua pentingna jejer. Ayanya. Aya Jejer. Legana pedaran. di waro Aya legana tilu. Legana pedaran. Oh, pedaran. Tuluy aya watesan, geus lega dibatas oge tong loga teuing bisi ngayayay. Nu ka 5 ente lain ngayayay mah ka mana men fokus tuluy nu ka 5 masalah anu dipedar kudu aya cetik-cetik di nyawa-nyawaikeun ya latar belakang eta teh kan ya nu terakhir aya tujuan di dinya aya latar belakang pedaran tengah dengikeun berarti emang bener dah nya bae lah gado cilik teh digangge kan kumaha angkel kumaha kolot bener nah bagian eusi cik eusi teu aya keteranganna kumaha bieu teh ya sih menceritakan inti bahasan kan dina buku ieu nah di dieu dibagi 4 poin lengkap wae sarasna hiu naon wae mah hiji wujud jeung wangunan objek ayanya aya kan aya cik deui wujud gunana wujud gunana objek wujud gunana objek ya nu katilu wanda atawa tipena objek tipena aya terakhir cara-cara nyeuna objek izin aya teh eta aya alhamdulillah teh kitu mah terakhir penutup teh naon pungkasan tulisan nah dina pungkasan tulisan dina buku simpuling baca mah ieu aya 2 poin tilu Dia tilu ya? Tilunya kecindekan, saran. Eta lah aya deui. Ya berarti mirip lah kan ditambihan dari umurnya. Poin kayak gitu kecindekan tina isi pedaran. Nya ieu kan diomongkeun. Aya kecindekan. Teu fokus deui terame. Kerja kelompok teh kudu sajalur atuh. Kan sajalur ge nambihan. Ai kitu mah mending akang nu maca atuh. Kan atuh dibaca. Nah, jika gitu. Geus mulut. Ada kerja kelompok mah Suara udah dapat. Lu terakhir aya saran-saran tadi teh akan atos deui. Iya Oh ya 4 berarti nya. Aya tambahan berarti. Siga kitu. Berarti anu paling pentingna meureun mang ya mah pertanyaan anu terakhir, cara nulis anu alus teh nu kumaha atawa cara nulis teh kumaha sih? Urang kan ngamimitian nulis ya. Pedaran, nulis pedaran. Kumaha sih cara nulis pedaran teh gitu. Nah, beneran ya aya deui. Aya di buku. Baca alhamdulillah. Buka hiji naon mah? Kahiji netepkeun pasulan atau perkaan nu rek ditulis. Adalah perkara tetepkeun heula tema jeung judulna teh. Tema heula meureun jeung topik judul. Dua tadi ngumpulkeun bahan atawa data keur ngarojong eusi karangan pedaran. Dengan data. Jika make teknik anu tadi teh meureun nya. Nu 5 teh. Naon tadi teh? Kahiji identifikasi, klasifikasi, definisi, jadi proses. Lain ilustrasi. Ya make teknik eta mah. Terus nu katilu mikiran pijuduleun nu matak mirut ka nu macan. Penasaran gitu teh. Iya. Terus nu kaopat nyusun raraga atau rangkai karangan tadi. Kayak nu tadi eusi panutup bubuka. Nuhun dirangkai heula lah di potret matematika. Panutup bubuka eusi. Ya gitu. Kalima bekarkeun rangkai karangan. Tah geus dirangkai, rada ditambahan di bekarkeun. Editing. Edit. Terakhir pamungkas ngarungsum karangan nu geus jadi. Nyarungsum mang nyarungsum karangan nu geus jadi. Sanggeus beres nyeun karangan teh kan dipariksa deui, diedit. Lebih asak sih. Berarti henteu langsung jadi nya anu nulis teh. Nulis pedaran teh.
dina ngarangkai heula terus kurang ditulis eta teh teu langsung jadi tulisan anu mimiti eta teh pasti lewat sababaraha kali editan gitu berarti cara nulis teh. Oke gitu penginten kerja kelompok kanggo sore ini kerja kelompok ngenaan pendaraan kerja kelompok ngenaan pendaraan tradisi peringati nanti hari bahasa ibunya sakitu panginten kanggo dinten ayeuna bahasan tentang pedaran intina mah nulis moal langsung sakali jadi pasti aya proses-prosesna leuwih sering urang nulis dikalatih leuwih sensitif engke dina carana urang neangan bahan meureun kitu nya mah bener jadi sapu tong era nulis dan nulis oge tujuanana loba mere informasi ka batur pahala eta teh nya bener pahala dah kitu ilmu loba oge maca sakitu panginten kanggo dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatosanana sim kuring Dedi Oki Uncle Tom Mr. Babon sareng abdi Papa Awin di channel Sundaku tong hilap subrek like and comment asik subrek like and comment channel Sundaku mun aya nu teresep tadi dinya tulis sakitu wae kanggo dinten ayeuna Sundaku sagalana oge arbiter nu penting mah bertanggung jawab atur nuhun sampurasun.